Dina bar janji aya kalimat naon? Hadara ummuhu rasembuk laita maudihi asiyata wa maryama bi hadiratin naon qudusiyah hartosna naon hadir nalika dilahirkeun junjunan teh dua istri. Saha dua istri nalika dilahirkeun teh jadi ibu Kangjeng Nabi dilahirkeun ti saha istrina? Ibuna saha? Siti Aminah. Ngahadiran ka Siti Aminah teh saha? Dua istri. Saha dua istrina? Asiyah wa Maryamah. Asiyah teh saha? Istri saha Asiyah? Fir'aun. Ari Maryam Siti saha? Ibu saha? Nabi Ari sareng Kangjeng Nabi waktos eta harita aya teh Siti Maryam sareng Siti Asiyah ribuan tahun kapengker ku Allah teh dihadirkeun eta Siti Asiyah kangge janten dokter jeung paraji tah eta asal muasalna aya dokter jeung paraji. Da sibuk aya dokter ya paraji da moal dokter hungkul pasti paraji dokter hungkul pasti aya parajina matak Asiyah sareng Siti Maryam. Tah eta teh dihadirkeun Siti Asiyah teh sanes mangkat Nabi. Siti Maryam sanes mangkat Nabi tapi jalmi anu soleh ku Allah tiasa dihadirkeun. Numawi komo deui junjunan. Kangjeng Nabi tiasa hadir ka para awli Allah di maqam yaqtah. Aya cenah dalilna? Aya saur cek Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Surat naon eta? Al-Hujurat ayat 7. Terpercaya tinggali we ku nyalira. Mun 7 ke 10. Wa'lamu kanyahokeun ku anjeun anna fikum Rasulullah. Sanyanya di antara aranjeun teh aya Rasul. Ai Kangjeng Rasul aya ayeuna. Ceuk saha aya? Ceuk Quran gitu nya. Geuningan teu katinggal ku abdi ari tadi ibu jang naon nangtung sagala rupa. Ayo, nanaonan jeung nangtung we. Abdi nurutan batur lain nurutan batur eta teh nurutan ulama. Nyubat nurutan batur, nurutan ulama eta teh. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kanyaokeun ku aranjeun saur Allah teh sanya di antara aranjeun teh aya Rasulullah. Di mana? Di dieu. Kangjeng Rasul tuh di ditu di Madinah. Kangjeng Rasul mah tapi tiasa hadir ka dieu. Setiap urang ngaoskeun shalawat Kangjeng Rasul hadir. Ngawaler shalawat urang. Sakali urang ngaoskeun shalawat 10 Kangjeng Rasul masihan rahmat ka urang ngawaler. Ku Allah dipasan rahmat. Eta Kangjeng Rasul teh. Aya Kangjeng Rasul aya. Nalika naon nalika urang ngaoskeun shalawat mahalul qiyam